Sampurasun. Haturan pamiarsa wilujeng tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Carios anu kapihatur nyaeta Ngalajur Nafsu karya Bapa Entang Sumarna. Simkuring Asep Hadian ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Narima surat kitu teh atuh kacida be manehna atohna geus kacipta kabayangkeun manehna bakal bisa babarengan di kota malah nu diharepkeun teh lain bae jelemana tapi pamerekna lah kari kumaha engke nu penting mah aing bisa nyumponan belanan karena keperluan pikeun lebaran geus lebaran onaman mah mikir deui aing teh piraku kudu ngaheroan teuing ka anu boga pamajikan mah ninggang dina poe isukna manehna teu ieuh nyaritana naon ka indungna mah isuk-isuk ukur bebeja teh kieu Ma abdi moal tiasa ngiring deui icalan margi aya kaperyogian sareng Cirosni ngajakan kadayeuh bade balanja dasar ma ari anu tos gadua artos mah geuningan ti ayeuna ge ih menitos balanja tos puguheun ari raksukan mah ti anggana keneh kitos aya ayeuna mah cenah bade balanja pikueheun bade balanja sagala bejigana mah kopina susuna coklat mantega atuh dasar seueur artos nanya mah keun be abdi mah sugan aya buruhna dina hasil nganteur teh nya mah cenah bisa bae dageus badami jeung Nyi Rosni yen kudu kitu cenah nyaritakeunna lamun ka indungna mah kutan teh nya syukur be atuh bebeuriheun urang keun aya nu boga mah meureun nu maju tina usahana urang teh kudu milu atoh teu kudu kabita teu kudu panas hate deui urang mah nya anaking sakieu ge geus untung urang mah teu porot dahar henteu kana hese tina barang pake atuh perkara rek lebaran mah nya eta mah lain bae nu kukituna nu sakadar keur sukan-sukan di pikiranna teh tapi yeuh anaki leuwih hade deui mah urang mikiran teh pikeun zakat fitrah nu wajibna najan urang teu bisa seperti batur meureun sedekah jeung sabangsana ceuk paribasa mah poya-poya meureun tapi lamun urang bisa zakat fitrah mah geus kawilang kacida untungna sumuhun emak dasar sanes milikna atuh emak kamari teh kapan papasihan ti Den Musna teh dipaparinkeun deui be ka Den Musna duka kumaha eta mah ketang nah ciosna dipaparinkeun ka Cirosni kitu
Da eta we geningan dadak-dadak Cerosni teh kalkah loba duitna. Nyakeun teh teuing atuh batur mah ieu anaking. Omat mah ieu rek nyarek sotenan teh narema pamerena. Sabab mustahil dina mere taya pangharepanana. Ieu komo lain saeutik pisan geuning pihargaeunana teh. Ingis ku bisi ari mak mah ieu anaking. Daden musna teh boga anak bojo. Kumaha mun katalungtik atawa aya nu nyahoeun tur comel tangtu matak jadi kaributan. Saperti kapan nu ceuk mak kamari ieu dicaritakeun. Eta mah anaking. Jig bae ari rek milu mah ka Nyi Rosni taya halanganana. Ngan lamun Nyi Rosni pareng ngahaja babarengan jeung Den Musna, poma hidup mah masing ati-ati. Bisi kapanggih ku sekeselerna ku pamajikanna meureun jeung Den Musna, atawa na ku kolotna beh dituna meureun ku dulurna. Teu mustahil lila-lila mah bakal kapanggih meureun ku jinisna. Moal atuh mak, abdi ge ayeuna mah bade ati-ati. Sawios Cerosni mah bade kitu kieu oge, asal ulah abdi. Cenah bisa bae dina caritaanana mah. Padahal hatena mah geus giligna keur hayang nyumponan pamenta atawa pangajak Den Musna. Sabab moal aya deui meureun nu kasebutna kacipratan kado cenah jiga zaman ayeuna. Indungna mah kincit bae indit. Biasa nyuhun nyiru bari jeung ngakeup boboko nu dieusian ku dadagangan. Dagang suhun. Ari balanjana teh ti pasar pasusubuh. Tuluy diiderkeun ka lembur-lembur. Sabab lembur-lembur nu jauh ka pasar mah kacida ngarep-ngarepna aya tukang dagang suhun teh. Da lumayan. Keur sapopoe mah aya kaperluan teh boh uyahna tarasi, asin, oncom, tempe jeung sanis kantena ge aya. Dadagangan teh malah-malah sasamaraan ge diayakeun. Teu tinggalin sok mawa oge kaperluan anu lian pikeun rumah tangga. Sok minang aya anu merlukeun sapertina benang kaput atuh jarumna rupa-rupa ti jarum anu leutik nepi kanu galede. Kancing-kancingna panitih jeung sajabana. Manehna mah kacida pisan imeutna. Heuleut sababaraha jam tabuh 8 ge manehna mah kencling deui bae indit. Ari kunci panto biasa sok hiji sewang jeung indungna. Jadi pada boga kunci tara patunggu-tunggu. Sanajan saha bae nu ti heula balik ti panyabaan. Anu dijugjug teh lain ka imah Nyi Rosni, tapi ka simpangan. Nyaeta simpangan jalan anu rek kadayeuhkeun.
Di simpangan teh aya gardu pangrondaan nosok dipake pikeun maregat mobil sewaan. Harita den musna geus ngalelengo beh nungguan di dinya. Atuh da di dinya teh rada oge jauh ka lembur, tangtu ngarasa jongjon. Sok komo lamun ka lembur den musna mah. Jeung deui lamun aya nu ngaliwat ge direken geus biasa da di gardu eta mah pikeun pamegatan mobil. Moal aya deui anu curiga antara lalaki jeung awewe lamun bareng megat mobil teh. Teu beda we di tempat-tempat pamegatan kendaraan nu liana. Tah ning Emar sareng nyeros nih henteu, tanyana bari ngareret tur tuluy seuri ka Marsina. Abdi bekang naha make jeung kedah sareng ceros nih kitu Kang. Hanas ku abdi henteu disamper. Ih, tekedah. Ieu mah bilih be Rosni ngiring. Ari henteu mah sawios. Niatna ge kapan urang duaan. Kumaha katampi kamari surati engkang. Parantos numawi abdi ayeuna ge ka dieu. Nya nuhun bae atuh Mar. Ari tos katampi mah kalayan merhatoskeun pisan ka engkang. Kitu na teh bari ulak ilik deui ka Nyi Marsina. Pokna teh deui. Nah atuh sanes dianggo perhiasan kintunan engkang teh Mar. Ih Kang, dibantun ieu ge dina kantong teu dianggo ti ditu. Maksad teh di dieu be nganggona. Maklum di ditu mah kapan parantos pada uninga abdi teh jalmi teu gaduh bilih karageteun engke anu sanes. Alah, sok kitu Mar mah. Sok ngahinakeun anjeun. Sawios aya nu nyarios kitu ge ieu. Tong ieu dianggo emutan Mar. Nu sanes mah biasa kapan sok kitu na teh. Teu paya ningal nu kakara aya kamajengan teh. Majah teh mah cenah heran. Teu ngarti cenah ti mana boga duit sakitu gedena. Kapan sok kitu nya. Hanjaka pamiarsa waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag dugi ka dieu heula ieu carios enjing urang teraskeun deui kalayan waktos sareng gelombang anu sami. Hatur nuhun permios.